Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Aturan dulur barani wilujeng patepung dangu patepang sora ngalangkungan jomantara dina acara anu maneuh nyaeta dongeng Sunda nu disiarkeun saban dinten di radio siaran pendidikan Barani. Dongeng anu digarap simkuring di radio Barani dina jejer harios Si Gobang Yasana Asep Gun Majalaya. Dulur Barani nu saati kancadang nu satu baraya nu satia atuh sementawi surangkumkeun heula nya supados teu nyangkolong kana waktos. Sumangat lah geratatan-tatan manco dina radiona, dina YouTube-na, dina streaming sewang-sewangan. Sok kabarayun sadayana der wadea bala di sakabeh syukur urang ayeuna sarere bisa kumpul ngariung bongkok ngaronyok dina ieu tempat. Anu manya dina kasempatan ieu Abah bisa cumarita di hareupeun salilain sakabeh. Abah nganuhunkeun pisan ka sakabeh balad-balada Abah anu satia anu ayeuna geus bisa nyalunghan kana pangondangna Abah. Tagu kitunya ari anu kahiji nama pangpangna sari lain sakabeh dionyang teh kaya kajaba nyatana pikeun negrakeun rasa kabungah Abah anu ayeuna geus tuntas rengse tina sagala cita-cita anu sarila ieu jadi udagana Abah. Reg bajaweng teh ngarandeg heula nyaritana di selangku tatanggahan bari sakapeung meuremkeun panona teu lilapok deui nulikeun hanca caritaanana. Jadi kieu barudak cindekna mah pangna sari lain sakabeh dikumpulkeun di dieu ku Abah teh kayalian tingeunaan kajadian anu geus karandapan sababaraha bulan katukang ku urang sadarea. Nyatana kejadian anu di alaman ku silaing oge jeung ku Abah. Pangpangna anu kungsi bentrok jeung sababaraha urang jalma. Anu nepi ka kiwari Abah ge acan bisa pikeun ngayakeun balitunganna naon. Kejadian anu kahiji anu can dijieun balitungan ku Abah teh waketus ti heula teh. Nu kaalaman ku si Bohim jeung Kidarga nyatanya geus bentrok jeung saurang budak ngora anu ngaran si Gobangen teh incuna Bahdugala teh. Terus nu kaduana waktu kejadian sababaraha poe ka tukang nyatanya ngeunaan dua urang jalma anu ngaku ngaran Kiman Hafi jeung Kimir Haji anu ngabalukarkeun sari lain sakabeh teter kejajaten eueuh anu manggap mulia. Nepikeun ka ampir-ampiran barena siapanan nepikeun ka harita munding anu meunang ngabadog oge
dilampas deui ku maranehanana euy. Tah ku kituna jeung kulantaran eta sakabeh poe ieu Abah geus janji dina jero hate pikeun ngayakeun balitungan ka manusia-manusia eta sakabeh ngaredi. Rek deui Bah Jaweng teh ngeureunkeun carita anana. Panonna rutret ka sakabeh anak buahna anu keur saregep ngabandungan carita anana. Laju Bah Jaweng teh ngusap bibirna aya nu ngacai meureun cumarita teu eureun tita tadi. Satuju Bah, satuju Bah. Hidup Bah Jaweng, hidup. Cek balad-balad Bah Jaweng. Kabeh nyebutkeun satuju bari ngacung-ngacungkeun peureupna. Malah si Kemed mah nepikeun ka hutet sagala rupa atuh. Nandakeun ka panujuan kana patekadan jadi guruna. Puguh geus lila manehna teh nungguan guruna ngabogaan niat saperti kitu teh. Heueuy geus engke peucing urang ngamimitian nyieun balitungan yeuh ka si Dugala heula. Anu aya di lembur ranca panjang deuleu. Malah urang sakalian au sakabeh imah-imah anu aya di lembur eta ge kuman wae euy. Urang duruk sakalian, pakaiana gubuk kabeh ulah disisakeun ku sari lain kabeh. Lamun aya nu kumawangi bumela ka si Dugala, ponaran we sakalian tuman. Cek Bah Jaweng negrakeun patekadanana, tapi keur kitu teh pok atuh kidarga nyarita. Punten Abah, punten. Nurutkeun beja incun Abah Dugala ayeuna geus lunta ti lembur. Malahan ku lunta manehanana ka lembur-lembur sejen teh ayeuna jadi kacapangan balarea. Khususna para jago jeung jawara ku alatan gobangna teh. Kitu tah Bah. Malah cek beja oge anu beunang dipercaya. Si Telego Sideung jeung sakabeh balad-baladna oge ayeuna teh geus binasa ku si Gobang. Ngaran julukan eta budak incuna Bah Dugala teh. Kitu tah Bah. Pokna ngajelaskeun ka Bah Jaweng. Dulur barani. Sakedapan mah Bah Jaweng jadi ngahuleng. Sakapeung sirahna ungut-ungutan. Tapi teu lila pok deui nyarita. Jadi manusia anu nyelah si Gobang teh nyatana mangkeluk incuna Ki Dugala nya. Alus lah. Alus bisa ngadu ari kitu mah. Sakalian dewek hayang ngajajal kana eta Gobang siluman anu ayeuna padami kagigis ku sakumna para jawara di saban wewengkon deui. Yeuh, dewek nu ngaran si Jaweng anu bakal mibanda eta Gobang pusaka sakaligus nu bakal modaran anu ngaran si Gobang teh. Jadi dewek anu bakal jadi Raja Jawara ti sagala jawara. Ngarti? Cek Bah Jaweng. Bari ditungtungan ku seuri meuni lelenggakan atuh. Teu nyeung seuri kenaon, teu pupuh gujug seseurian we jiga anu gelo anyar. Iraha urang ngajoragna Bah. Nahare karanca panjang heula atawa ka lembur Cibun. Cek kidarga harita. Lagi si Bohim melong kana beungeutna. Rek naon make jor-jor ka lembur Cibun sagala. Aduh, rek neangan rana meureunnya. Aduh. Apanan rek kajora kaki madhabi jeung baturna. Kapanan orang Cibun manusia nu dua eta teh. Cek pengakuan maranehna oge basa tiula oge. Kewe meureunan paneuri eta mah. Atuh. Nu deket heula we engke peuting urang joragna ka lemburan capanjang. Atuh, keun bae anu katelah si Gobangna keur eueuh di lembur oge urang podaran we heula si Dugalana nyatana buyutna. Atuh, engke oge pasti bakal mantog ngadenge akina binasa mah. Atuh, bener teu Abah Jaweng. Aduh, cek si Bohim. Kitu ente bari ngareret ka Bah Jaweng. Hade euy. Hade. Pokona mah kitu we lah. Ayeuna mah urang kadinya heula we karanca pandang. Nya, mending ge kadinya atuh rek sararea ngajoragna Bah. Atuh,
atawa ku Abah Hungkul cenah? Tanya si Bohim deui. Cek kudu euy. Cek kudu sararea ngilu ka jitu kabeh. Keun dewek we. Cukup dibaturan ku si Laing we Bohim jeung si Darga. Anu milu mah kitu ge lain rek dititah mantuan, tapi kermaturan di jalana hungkul. Engke malamun dewek geus adu hareupan jeung si Gogala. Si Laing duaan mah lalajo we, ulah aya anu pipilueun ngaregi. Teu naon kitu ge. Ayeuna kuring rek siap-siap ulah tuh banyak meh ke dina waktuna karinit. Heueuh jug we ka ditu, geura maulang heula anu sejenna mah. Tapi si Laing kemet jeung Kinta. Cari cing di dieu tungguan imah Abah euy. Ceuk Bah Jaweng. Sakaligus mungkas caritaanana. Dulur Barani. Saterusna balad-baladna Bah Jaweng anu moal dibarawa teh narangtung ka imahna sewang-sewangan rek mulang. Tinggal si Kemet we jeung si Kinta anu teu marulang teh. Ongkohanana maranehna mah da teu barogaeun tempat pangbalikan deui. Dulur Barani nu saati kanca dangu nu satuhu baraya nu satia kocapkeun waktu peutingna. Wanci sareureum budak Bah Jaweng diiringkeun ku dua urang balad utamana nyatana Ki Darga jeung si Bohim anu arine ti imahna rek ngajugjug ka lembur ranca panjang pikeun nyieun balitungan ka Bah Dugala. Teka catur lilana di perjalananana. Da memang henteu jauh jarak antara lemur Pasir Hunjur ka lemurna ranca panjang teh. Harita ge geus araya di eta pertempatan lemur reg atuh Bah Jaweng teh ngaraneg heula di sisi jalan anu brasna ka tengah lemur. Baladna nu duaan oge si Bohim jeung Ki Darga ngarandeg sarua tukangeunana. Aya naon teh Bah? Nah urun di dieu. Di ditu da tuh pangsisina imahna Bah Dugala mah mun teu salah mah deukeut sawah. Ceuk Ki Darga nyaritana teh rada diharewoskeun. Kela Darga euy, dewek teh asa hayang reureuh heula euy. Ieu beuteung dewek asa ngusinyal euy. Nah darasaan mah hitungan teh hade beuting ieu teh euy. Tapi nah ieu beuteung ngusinyal deui. Da kunaon kitu Bah? Atuh. Nyeri beuteung mah tadi teh ngada rasa maloba teuing meureun Abah. Beu bisa jadi euy. Teh mah Bah Jaweng kituna teh bari gek diuk dina tungkul kain nu aya di sisi jalan. Tah rada leuheung ayeuna mah. Hayu buru ayeuna urang asup ka jero lembur heuy. Di leuwah sisinya hayu urang ngisi we jalana. Bisi kapanggih kudu ngarona. Lain dewek sieun bisi acan naon ge geus riweuh manten. Nah da beurang keneh atuh Abah nu ngarona mah atuh bisi pancek dewek oge. Dulur Barani teu kungsi sababaraha lengkah oge maranehna harita geus tepi deui anyog ka hareupeun imahna Bah Dugala anu ditujuna. Wanci harita teh karek liwat wanci sareureum budak. Emang nu ngarona oge asan kalaluar ti imahna. Tapi da kangaranan kaayaan di lembur. Sanajan kawilang acan tengah peuting oge di jero lembur teh geus eueuh saurang-urang acan. Jalma anu ngulampreng di saban-saban imah oge teu kadenge anu ngalobrol jigana geus ngarampih we ka enggona sewang-sewangan. Alistirahat sabada sapoe jeput tos capek karuli neangan pangupaji. Bener ieu imahna si Dugala deh Darga. Nah menitieun kieu euy.
sabaraha urang nu aya di mana? Tanya Mbah Jaweng. Bari ngajega pangharepna dihareupeun golodog imah. Nya bah, ieu imahna mah. Apan kuring ti heula kungsi ka dieu da ti heula mah duaan jeung incuna cenah. Nya jeung nu neulah si Gobang teh. Tapi kulantaran si Gobangna ayeuna teh keur eueuh di lemur. Hartina Badugala teh meureun sarua. Keur eueuh bua. Sababuh batur meureun di dieu nyorangan. Ceuk si Darga ngajelaskeun ka guruna. Hade atuh hari kitu mah euy. Cik ku si lain tong heula tina sela-sela bilik bohim. Bisi geus hees atawa aya eueuhna ta si Dugalana euy. Kituna teh bari ngareret ka si Bohim. Anu ngajega beh kencaeunana teu leleda. Terus we si Bohim teh ngateup ka pipireun imah, tuluy panonna ditompokkeun kana bilik anu carang. Saenggeus kitu terus ngateup deui ka tukangeun imah. Teu lila krunyung deui nyampeurkeun ka hareupeun gegedugna. Kumaha euy? Geus hees acan si Dugalana teh Bohim? Tanya Mbah Jaweng hayang buru-buru we meunang katerangan. Nah ada eueuh jelema di jero imahna ge geuningan Abah atuh. Di patengahan eueuh di enggona kosong, di dapur suwung deui atuh. Bua lain ieu meureun imahna Mbah Dugala mah atuh Darga. Oh sok nyahoanan deh. Pugu dewek ti heula kungsi ngajora ka dieu. Jadi dewek ge apal keneh deuleu Bohim. Sanajan teu langsung ka imahna harita teh. Ieu goblokna si Dugala mah. Ceuk Ki Darga rada nyentak nyaritana teh. Menggeus euy. Paku si lain mari geus paheuras-heuras denggarong teh euy. Jiga bolon wae si lain mah. Menggeus ditempo acan karohangan nu segena heuh bisi keur di goa atawa keur di mana we kitu. Da ceuk pangrasa mah euy, itungan dewek mah teu salah aya manehna teh euy. Ceuk Mbah Jaweng nandeskeun. Geus atuh Bah. Pan kabehanana geus ditareang eueuh jelemaan atuh. Ceuk si Bohim ngayakinkeun. Urang asup langsung atuh ka jero Bah. Ari geus di jero imah mah puguh neanganana meureun. Ki Darga ngasongkeun usulan ka Mbah Jaweng. Kela euy. Sigana kurang sopan ari kudu totorojog langsung asup ka imah mah euy. Da urang ka dieu teh lain rek kagarong ngarti. Tapi rek nangtang patutunggalan jeung nu gableg ieu imah. Cobaan ku si lain katrok pantona Darga. Dulur barani atuh teu kudu ngadua kalian marentah kojengkang Ki Darga ngojengkang. Kalacat sukuna mancat kana golodog. Saterusna kekatrok kana panto bari pupuntenan. Punten. Aya jelema jero. Ceuk Ki Darga bari terus teureun kekatrok. Atuh dulur barani sakitu geus sababaraha kali kekatrok jeung pupuntenan oge anger teh jero imah teh eueuh nu nemalan. Crut Ki Darga teh turun tina luhur golodog terus nyampeurkeun deui ka Mbah Jaweng bari pok nyarita. Eueuh nu nembalan Abah. Moal keur kaluar mah kitu tah si Dugala teh. Keun bae euy urang jagoan heula we sakejengjing mah. Kelamun eueuh nya berarti eueuh meureunan. Bisa wae orang dobrak wae pantona. Ceuk Mbah Jaweng nyieun kaputusan. Dulur barani keur kitu jol aya nu dehem babatukan. Si horeng si mana horeng aya nu ngurunyung hiji tangtungan anu lumayan seseg sanajan geus kolot. Eta teh tayalian nyatana Mbah Dugala. Rek aya keperluan naon penting-penting neangan ka kuring teh baraya. Hampura kuring tadi teh pasti cai heula. Sarerea meh bareng ngaleret ka tukang breh katempo. Aya hiji jirim jalma anu keur ngajanteng nyaho-nyaho geus aya di satukanggeun maranena. Paingan digogobrogna eueuh. Tadi nama rek didobrak pantau dek ku dewek euy. Si lainnya anu katelah si Dugala ge.
incu si lain dina waktu tihela kungsi nangtang nyangtang ka dewek anu katelah yeuh dewek teh si Jaweng atawa Bah Jaweng jawara kahot anu pilih tanding ngardi deu moal aya nu mampu ngarubuhkeun dewek nyaho incu si lain ayeuna greueuh di dieu nya nya tina naon sameme dewek maragatkeun nyawana leuwih hade lamun peuting ieu dewek maragatkeun heula nyawa nu jadi bubuyutna euy nyatana si lain ngardi Bah Dugalanya ngaran deh ceuk Bah Jaweng juga sugal we langsung jeung kasar sarta garihal nyaritana teh kelanan kumaha mimitina ieu teh jeung naon deui pasualanana kuring oge kungsinya ngadenge ari kana ngaran anjeun mah tapi da kurarasaan mah teu boga urusan jeung anjeun pon kitu deui incu kuring sarua teu boga pasualan jeung anjeun ceuk Bah Dugala api-api teu ngarti padahal mah manehna ge geus ngajudi ieu sakabeh teh alatan kajadian sababaraha waktu ka tukang nalika manehna kadua incuna patelak jeung salah saurang baladna Bah Jaweng anu kabeneran harita aya di dina nyaeta Ki Darga malah jeung si Bohim oge kapan geus pernah kungsi bentrok waktu di lembur bilung teh nalika manehna dipenta tulung ku Bah Kahwi tah montong api-api ge inget euy geus 2 kali anak buah dewek bantrok jeung si lain katut incu si lain waktu di lembur bilung sakali nalika si lain nulungan urang lamur eta euy si lain kapuntangan tulung ku saurang jalma nu ngaran Bah Kahwi tah terus waktu si Darga ngajorak ka dieu kapan jeung incu si lain cenah patelakna pilaku poho deui euy si lain teh geus pikeun kitu juga ceuk Bah Jaweng nyaritana beuki sugal we oh nya karek inget atuh ayeuna mah tapi lamun sok dipikir mah eta mah dabongan anak buah anjeun anu miheulaan kuring jeung incu kuring mah saukur ngabela diri dina waktu harita teh terus atuh ayeuna rek kumaha yeuh teh mah Bah Dugala teuneng teu aya karempan saeutik-eutik acan syukur atuh ari si lain can pikun mah euy sakumaha tadi cek dewek maksud kedatangan dewek ka dieu teh tayalian pikeun ngayakeun balikungan ka si lain jeung ka incu si lain ngarti tapi kulantaran incu si lain cenah ayeuna keur kapaksa si lain heula nu kudu ngalawanan dewek ku dewek moal disesakeun da awak teh duh aing mah nyikeun ka nangon teh heula aing beubeuteng nyeri kisah gedeung euy kituna teh deui bari nyeklan beuteungna oh kitunya heuh teu naon atuh ari kitu mah karep anjeun pikeun kuring mah moal rek neneangan musuh tapi hampura cadu munur haram ngejat lamun aya musuh nu datang lamun heuh mah aranjeun tiluan daya kawarani hayu yeuh tuturkeun kuring yeuh ulah di jero lembur tarung teh ngagandengan jeung ngagaruakeun batur ceuk Bah Dugala cacap narita kitu belesat manehna lumpat kelawan sagancang kilat we jirimna teh nyaho-nyaho geus ngabelesat dina kacepatan gerak anu meh teu katuturkeun ku panon anu biasa bebelesatan liri barat kilat dulur barani atuh Bah Jaweng pok nyarita kurang ajar ngadon ngajak kucing-kucingan ieu manusia deui bangkar warah tuh kabeh ditu ini teh kabeh kaler euy jagoan sia setan Bohim Darga tuturkeun dewek euy ceuk Bah Jaweng teh eleh atuh harita ge jirim sakolebat geus ngablesat ngudag ka belah nyelesna jirim Bah Dugala sidengkeun si Bohim jeung Ki Darga anu memang tingkat ilmu ngahampangkeun badana aya di sana penuh jadi guruna kapaksa we nuturkeun bari jeung tinggalin oge lumayan jauh
Reg di hiji tegalan Badugala teh ngeureunkeun lengkahna. Eta tegalan teh kawilang lega hiji tempat anu biasa keur waktu ti heula sok dipake pikeun ngalatih atawa ngagemleng nu jadi incuna. Nyatana Rakaseta alias si Gobang. Sok di dieu mah bebas euy, rek tarung siga kumaha wae oge. Ceuk Badugala bari malik ka tukangeunana. Katempo harita Bah Jaweng masih keneh rada jauh karek nepi harita teh. Sanggeus jarakna kira-kira deukeut pok atuh Bah Jaweng nyarita di barung ku ngahegak. Lain si lain mah Dugala loba pisan aturan. Mun heueuh jago mah sanajan tarung dina jero endog oge jadi deuleu. Teu kudu lumpatan jiga kieu nyapekeun segelo. Cek Bah Jaweng nyarekan. Cenah tadi nyebutkeun jago. Piraku jago karek dibawa lompat sakieu ge geus haeho kitu. Jiga anu boga panyakit TBC wae. Badugala ngahaja mapanas lawana. Kurang ajar setan. Dirembukeun tah babatok teh. Aing lain TBC aing ngan ieu beuting saeutik kadang sia deuleu. Tadi ngahakan sama loba teuing. Ceuk Bah Jaweng kituna teh bari nyekelan di kana beuteungna dulu. Nah, atuh sok kamalinan geus kolot mah kudu hati-hati barang dahar teh Jaweng euy. Sok ayeuna deuk kumaha yeuh? Deuk kuring heula atawa anjeun heula nu miheula nyerang? Ceuk Badugala dina sikap anu kalem malahan teu nyieun kuda-kuda acan. Nangtung nempokeun kana nu jadi lawan. Ih, montong loba bacot ya. Rasakeun ieu serangan aing. Siap. Seput dulu barani Bah Jaweng geus teu bisa ngabendung deui amarahna. Peureupna ngadius ngabangbaraan rek ngahancak anu jadi lawana, tapi Badugala oge lain lawan enteng aduh. Anu bisa kabeunangan ku sakitu wae. Lep sirana ngalelep ka handap. Bareng jeung kitu dampaleungeun ka tuhuna ngablesat mapag peureub Bah Jaweng anu keur ngadius luhureunana. Dudes. Dua kekuatan bantrok ngaliwatan leungeunna masing-masing. Tapi duarana oge masih tarageun dina kuda-kudana. Cingcirining duarana geus nyangking tanaga jero anu tingkatanna geus laluhur boh Bah Jaweng boh kitu deui Badugala. Memang maranehna kawilang jawara kahot nu hese pikeun pitandingeunana. Dina nalika kitu raketak Bah Jaweng masangkeun kadua leungeunna dina wangunan duanana meureub. Dipalangkeun hareupeun dadana sanggeus kitu blesat. Hiu treng. Jirim Bah Jaweng anu kancang lir ibarat kilat ngablesat ka hareupeun Badugala kalawan dua peureupna pasusul-susul rek neumrag kana dadana Badugala. Dulur barani Badugala ngarasakeun angin sambeuranan nepikeun ngahiung atuh. Nanakeun eta anu narajang teh nyatana Bah Jaweng ngabogaan tanaga jero anu kacidarohakan. Atuh Badugala teu hayangeun ari dadana kudu kabeunangan kunu jadi lawanna mah. Orok aya Badugala geus ngagilir manten brek depok sarta langsung ngagerakeun dampal sukuna. Nyampak leungeun Bah Jaweng nu keur nyuluntur nya teu ampun deui. Cedak bae sikuna pisan teh beunang dihancak ku dampal sukuna. Kurang ajar sia. Ceuk Bah Jaweng kituna teh bari malik deui. Dulur barani harita ngagurinjal teh antap wari jorelat nyampeuk di hiu. Peureub kenca Bah Jaweng teh nyebrut anu mana ngandung tanaga nu kacidarohakana. Atuh dulur barani gilek wae atuh Badugala teh ngagilek. Bareng jeung ngeplosna peureupna Bah Jaweng anu ngahiung, Badugala ngajoret ngagunakeun gerakan ulin cimane. Hiuk jebrot cetruk. Ngahancap pisan kana tulang igahna Bah Jaweng atuh. Bangsat sia. Atuh Bah Jaweng ngagorowok deui. Kilek malik. Rasakeun ieu teunggalan hiuk trot. Peureub kencana nyayang kana puceu dina Badugala. Duk
disusul ku suduk tunggal anu ngahancakan walikatna geus kitu jedak pundukna Badugala teh dihancak ku tenggelan anu kacida tarikna ku leungeun kencana anu disusul ku suku anu mata rek ngajejek kana kakemplong orok aya Badugala haita rikat ngagunakeun jurus guntingna dikunting sukuna trok laju ngagunakeun di jurus monyet gemil ditakis peureup manuk neungeul kana sirahna harita pisan dulur katempo hakaneun dihareup lowong tanpa aling-aling beteungna Bah Jaweng teh diteungeu ku jurus runtuyan 1000 anu ngaran jurusna batu nunggul teh aduh sorosot gubrang gelo sia bangsat Dugala aduh nyawa aing teh keur nyeri beuteung teh cenah ceuk Bah Jaweng nyarekan ka Badugala bari korejat hudang deui tapi teu langsung nyerang nyeklan beuteungna nu masih karasa nyeri. Nah jawara pilih tanding teh karek sakitu geus pupuringisan gitu Jaweng hayo ceuk Badugala bari sayaga dina kuda-kudana kurang ajar bener si lain-lain beja boga kehebatan teh si Dugala teh memang ruruntuk jawara rancap panjang deh karasa ku aing tapi sakitu macan kukuna geuleuh sok gerak kaluarkeun ilmu si lain anu pangahengna Dugala hayang nyaho dewek mah ceuk Bah Jaweng badi kituna teh ngacungkeun dua peureupna ka luhur katampo peureub katuhuna jiga anu ngaluarkeun cahaya beureum lir luhak durukan saharita hawa jadi panas karasana ku Badugala atuh Badugala sadar kana kaayaan yen lawana geus mimiti metakeun ajian anelanana Badugala ge teu cileureun dua leungeunna nyilang hareupeun dadana dina wangunan cakar maung Badugala nyobaan ngawatek salah sahiji ajian ulin maung karuhun ciptaanana anu mana ieu teh gabungan di antara sakabeh jurus-jurus nu dipiboga ku manehna saperti cimande, pamacan, pamonyet jeung sajabana tapi nu dikahareupkeun teh nyatana cakaran maung pamacana nu diaranan ulin maung karuhun dina tingkat anu geus sampurna modar sia ya piu dua peureub Bah Jaweng pasusul-susul pating hariuk ngayung lir bangbara tuh ngarah kana sakujur badan Badugala atuh katempona bangun anu hurung kawan tu kadua peureupna geus dieusi ku salah saji ajian anu langka dipibana ku nulian teungeulan Aji Braja Musti anu bulan-bulan kamari karek kataekan ku dirina Bah Jaweng hasil kuru cileuh kentel peujit menang muasaan dulur barani atuh Badugala nyaksian hal sarupa kitu teh anu satadina boga niat rek mapag dua peureub lawan ku dua cakar ajian maung karuhuna jadi ngarang kogoge manehna bisa ngukur jeung apa kana jurus atawa ajian anu keur dipetakeun ku musuhna kalawan teu loba mikir Badugala teh gentak ngagorentelkeun badanna ka handap saterusna dua cakaran leungeunna teh ngahiuk rek ngababad kana suku lawan tapi Bah Jaweng oge teu cileureun sakilat manehna ngajaulkeun badanna ka luhur bareng jeung kitu dua peureupna nu tadi ngeplos teh tina sasaran pasusul-susul deui rek notog ka handap rek ngabencarkeun sirahna Badugala dulur barani sakali ieu mah Badugala geus teu bisa ngejatkeun di badanna kusabab cepetna eta teungeulan Bah Jaweng nya daek teh daek leungeunna anu geus diwangun ku gerakan ulin maung karuhun teh dipake ngabendung dua peureub Bah Jaweng atuh dulur barani kajadian lain dihebat des berat Badugala pon deui kitu Bah Jaweng duana sarua ngarasakeun dua leungeunna asa komper jeung panas jaba nyarina lain meus-meusan atuh
Awak Bajaweng nepikeun ka ngajaul ka tukang ngajereg mundur sabaraha engkah tapi masih kene sayaga dina kasaimbangan badana sedengkeun Badugala kaayaanna jadi sila dua leungeunna anu masing-masing ramona karasa komper teh teu pati dirasa atuh dua dampal leungeunna dirapetkeun terus diantelkeun dina dadana. Ih, kurang ajar. Nyata si lain teh geningan lain tambah omong bau sungut Dugala. Ajian cakar meong andalan sia mampu nahan kana kehebatan ajian dewek ajian Braja Musti ngarti. Tapi sakitu macan nyawan jelu. Sabab tadi mah dewek can ngagunakeun anu lain-lainna. Can make ilmu cara ngajero sapinuhnya. Lamun ku dewek dinyakeun mah bakal anjur dah kadua kokon sia teh. Ceuk eta Bajaweng tungtungan ku seuri. Jaweng, montong sombong atuh. Memangna maneh teh boga nyawa sorangan jeung ilmu teh nu maneh. Ilmu mah kabeh oge ti pangeran deuleu. Jeung sini inget kabeh ilmu ge aya apesna deuleu. Temal Badugala sia jilin loba bacotna juga ki agi lebokeun jurig. Cacap nyarita kitu jeung Bajaweng teh ngagajleng ka hareupeun Badugala anu harita posisina masih keur sila keneh hiuk hus. Dina jarak anu deukeut peureub Bajaweng anu masih keneh metakeun ajian Braja Mustina ngabelesur pasusul-susul rek ngaramukeun beungeutna Badugala tapi plas pum taneuh tempat silana Badugala teh anu tadi teh nepikeun ka ngewag jiga tapak ngagali atuh jabati kitu tina eta taneuh teh anu kakeunaan ku teunggelan Aji Braja Mustina Bajaweng ngaluarkeun haseup hideung ipis ka amuna teh bau hangit teu kasawang bisa kumaha heunteuing lamun seugkeuna kana beungeutna Badugala. Bajaweng senyana mah ngarasa kaget sabab jiri melawana geus eueuh di tempatna. Panonna rutret neangan Badugala tapi lebeng teu kapanggih. Hei Dugala, dasar manusia bala di siluman aing nyaho sia. Pasti sia minta bantuan deuleu kurang ajar dikira aing teu bisa nenyo sia. Hiap. Suku Bajaweng ditenjerageun kana taneuh. Bener we, saenggeus meunang 3 kali manehna nenjerageun suku kana taneuh, breh teh di hareupeun Badugala keur ngajaga dina posisi kuda-kudana anu sayaga. Setan siang ngadon ngajak pucin ucingan kaing deuleu. Hayang dipondaran bener-bener sia teh Dugala deuleu. Teu kudu ngarepotkeun Jaweng. Paeh mangga saya nu ngatur deuleu. Wah, mantong ngobang ngomong sia. Sret we leungeun katuhuna Bajaweng teh nyabut keris tina jero bajuna. Hiji keris anu rupana hideung menilas terang atuh. Tapi gedena hampir sarua jeung bedog. Congona nyelecep seukeutna keur jigana teh. Siat hus. Eta keris hideung teh langsung dirojokeun kana palebah dadana Badugala. Badugala teu ngejat tina tempatna. Saenggeus eta keris kira-kira geus deukeut pisan rek keuna kana badana. Leungeun katuhuna Badugala teh sakilat newak eta keris anu saterus teh dibedol disakalikeun ka tukang atuh puguh we. Awak Bajaweng teh nepikeun kana lonyong ka hareup. Gubrak. Waduh setan sia. Ceuk Bajaweng bari ngagurinjal hudang tapi kerisna tina cekelana ayeuna mah geus pindah kana leungeunna Badugala. Montong jejerewetan wae Jaweng, kawas budak bolon wae. Deuleu yeuh deuleu. Ieu keris karahan teh jadi aya dina leungeun kuring. Ceuk Badugala bari ngilik-ngilik keris anu keur dicekelna. Ngaledeg ieu bangsat. Kajiekeun eta keris pusaka warisan dikarueun aing deuleu. Ceuk Bajaweng kituna teh bae langsung ngarontok ka Badugala. Leungeunna nyamber kana keris anu harita keur dipuih-puih ku Badugala.
Tapi Badugala rikat nyingcetkeun awakna ka kenca soloyong. Awak Bajaweng teh nyoloyong ka hareup kabawa ku tanagana sorangan. Tapi rikat manehna malikeun di awakna saterusna suku katurna blesur ngalah kana hulu angeunna Badugala. Atuh Badugala teh ngejat Kristina cekelaran sakit teh pake mapag tajongan suku Bajaweng. Dukta. Henteu ukur kitu nalika ngasih takiskeun laju eta keris teh ditancrepkeun kana beuteungna ieu Bajaweng. Dukta. Dulur barani. Kajadian nu kacida ahengna itu Badugala ge langsung ngajaul ka tukang ngajauhan sakedeung. Tetela Bajaweng teh teas kulitna lir ibarat cadas nepikeun ka ngabrat raka tu jiga nu diadu jeung beusi teh keris teh. Leungeun anu keur nyekel kerisna nepikeun ka ngoleweng ka bawah ku tanaga tajongan suku Bajaweng jeung tanaga batina Bajaweng. Iya, nah ngajaul dia Dugala. Dengekeun geus ya. Aing miboga ajian Pancasona deuleungati jadi moal aya hiji pakarang oge di sakolong jagat ieu anu bisa neurak kana awak aing. Cek Bajaweng dulur. Atuh harita geus si Bohim jeung Kidarga nu nyaksian olohok oge tetela bener geuningan guruna teh miboga ajian anu kacida ahengna nepikeun ka si Bohim jeung Kidarga teh papelong-pelong silih reret laju melong deui kanu keur tarung. Bangun anu reueus naker boga guru siga kitu teh. Badugala anu harita geus weureu ku pangalaman dina hal dunya kajawaraan manehna teu geumpeur saeutik-eutik acan. Sanajan manehna rumasa teu ngagem ajian-ajian anu sarua dipibanan ku Bajaweng. Lain Jaweng geuningan mihintul euy keris pusaka warisan ti karuhun si laing teh Jaweng. Karena naon atuh ari geus puguh mintul mah tah teu butuh tah deuleu. Kituna teh bari dibaledogkeun keris teh kana beungeut Bajaweng. Untungna Bajaweng rikat newak kerisna. Gagabah ye ngahinyak kana keris pusaka dewek. Teu neurak sote kana awak dewek dieu ye. Cobaan kana kadut sia ye. Eueuh waktosna dulur teu karaosnya parantos sehep cag atuh carios dongeng Sunda si Gobang urang cekapeun heula dugi ka dieu. Insyaallah manawi Allah ngarasakeun enjing pagete urang teraskeun deui. Kang Ius ngaturkeun sewu nuhun. Undur gantun dulur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.